sok dawamkeun salat duha sareng tahajud jaminan ti Allah hiji mawadda'aka rabbuka moal ditinggalkeun ku Allah hartina bakal diperhatikeun ku Allah. Kadua wa maqala moal bendu genep ieu. Zaman nu rajin duhana rajin tahajudna moal dibenduan bakal dipikanya ku Gusti. Ngarang-ngarang dipikanya ku Gusti Allah nu maha beunghar tong barorah dipenta geus dipikanya mah teu dipenta ge digiringkeun ku Allah teh komo anu dinaon nu dipenta asal urang geus dipikanya ku Gusti Allah. Hayang dipikanya ku Gusti Allah nu dua wadduha walaili idza saja dawamkeun duha sareng tahajud. Mawadda'aka rabbuka wa maqala katilu walal akhiratu khairul laka minal ula yakin akhirat eta leuwih alus daripada dunia. Hartina jelema tukang dawam duha jeung tahajud bakal menang kaalusan dunia jeung akhirat. Saidun fid dunya saidun fil akhirah, bahagia di dunia bahagia di